Wah, sampurasun pemirsa OKB Rebon. Anu dipihormat ku sim kuring. Kan kemarin teh pernah ngobrol orang teh nya. Urang teh hayang ngobrol hayang nempo mencrang gitu tah ayeuna ku si Abah ayeuna dibawa ka mencrang. Jadi mencrang teh bisa disebut tempat edu wisata nya. Edu wisata mencrang. Anu Desa Batu Jajar Barat. Dia tempatnya halus pisan butuh sedikit sentuhan Kumaha gitunya. sentuhan orang-orang seni Betul. Eta bener pisan loh. Karena kudu ngalibatkeun. lamun urang teu bersentuhan teu ngalibatkeun orang-orang seni untuk tempat-tempat edu wisata ieu moal menarik meureunnan anu ningali oge terus barudak teh daya penyemangat gitulah. Inti nama mun nanaon make sentuhan seni teh aya nyawaan bah. Nah, eta saya setuju. Orang seni bener nu. Anu beda pisannya antara orang anu teboga dasar seni Nya. kan seni mah estetisnya. Nyeun sesuatu pasti moal alus orang seni, moal alus seniman. Benar pisan. Ya tempat ieu geus alus cuman aya sedikit sentuhan seniman-seniman sehingga lebih halus gitu. Mudah-mudahan kahareupna yang dulunya. Ieu kan sudah berjalan sababaraha tahunnya. Sudah berjalan sambil setik-setik lah. Setik dikelola, dibenahi mana anu kurang, mana anu lahan-lahan anu potensi keneh mana ieu sebelah mana supaya bahasana kieu nu lamun ngaranna ge tempat edu wisatanya minimal bisa jadi teduh ieuh jeung seger. Nah, tempatna berarti ruang terbuka hijau bisa jadi ruang terbuka hijau. Mun ditambahan di tangkalna sigana. Nya, tatangkalan lah intina tatangkalan anu rindang kurang lah. Kurang ditambahan. Tapi insyaallah Pak Kadesnya. Pak Kades da tos ngemutan atau ge harita kantos ngobrol jeung abdi ngemutan. Abi oge nuju milarian itu sugan we aya anu nyaahan. Tah Abah palakeun di ditu cenanya. Mere babadotan cenah tah. Segede kieu babadotan goblok. Kadon bala we juput aja. Tapi kayak takal jagung sabah ya. Lain dul. Dipanen. Baheula mah ieu teh tempat ulin nul nya. Baheula mah tempat ulin eta bah. Ulin bener. Sawah ieu teh salah teh Sawah. Baheula si nul teh kecebrekan teh di dieu baheula. Nya ada abdi mah meri. Meri abdi mah. Ai bener nulnya. Seger. Alhamdulillah Pak Kades seger. Karaos pisannya. Alhamdulillah. Tah ieu teh nul sambil Abah oge nya di lingkungan pemerintahan desa, Abah di ranahna BPD nya sambil ngenalkeun oge tah ieu mencrang teh ya. Taman edu wisata kangge Murang umum kali, gitu ya. murang kali lah. Minimalna aya edukasi kangge barudak sakola TK, SD, SMP kangge pengenalan tanah naon Kumaha carana malawija, kumaha gitu. carana melak pare. Dan di tambahan hiji bah kuduna di dieu nyadiaan eme jeung muning. Aya nul. Sebetulnya aya eta teh, cuman ayeuna nuju dialokasikeun heula, nuju naon? Jadi tempatna nuju dibenahi. Tah model itu kan aya kandang kelinci. Abah cek Abah naon cing kudu nyadiakeun eme di dieu. Jang naon keur budak. Edukasi naon ya budak ya eme. Ya cara naon eta teh beternak. Salah. Lain jang naon. Cara kumaha nyieun kambing guling. Yang diliwat. Anjing. Kamu munding guling anjing sagede kieu benar. Ya ceuleuh. Sebenarnya teh salah eta. Urang mah pemikiranna beuteung. Sebenarnya teh salah eta teh. Salah. Kan asa henteu pas gitu loh. Oh bener tapi salah. Oh bener tapi salah gitu. Goblok pisan. Asal lieur ka aing eta teh nu. Ari ieu melak jagong sok aya nu ngagubugan teh. Gini ari bahan zaman urang baheula mah nih. Zaman ngarona. Ngarona mah. Tapi alhamdulillah nul. Aing mah sok inget baheula sama inget. Baheula keur ngorang ngarona. Gini kan kebon jagong, kebon bangkuang, kebon hayam beak, kan ayam beak. Jadi ngarona teh beak kudu Jadi lain beak bangsat, beak kudu ngarona.
Tapi di dia mah alhamdulillah sarua. aya lah. Aya. Aya hiji dua malah wajar lah nya. Alhamdulillah. Karena niatna Pak Kades di dia nu penting mah warga Pak Kades ieu merasa senang, jeung tenang. Tapi alusna kieu bah. Soalnya budak ayeuna mah teh nyahoan di tetangga jagong. Mau dipaokan, kecuali ku bapak-bapana. Bapak-bapana. Ari barudak baheula mah kalalaparan, Bah. Tapi kan ka urang kalebak neangan-akaneun. Cino ta. Garap aing lebak. Aya tangkal terong gubug, tomat gubug. Aya bangkuang gubug ada Bener. budak ayeuna mah kan teu nyahoeun. Ya tanggal bontengnya tuh nul di dia teh tah. Kumplit. Nembe dipanen tanggal bonteng di dia. Nembe dipanen kamari. Alhamdulillah eta tos ngahasilkeun lah. Ya. Dia di wisata ya tos seueur pertanian tos ngahasilkeun bonteng, bawang beureum nya. Jadi siga tangkal suuk di ditu nya. Nya. Suuk aya. Aya ini. suuk. Teu tangkal lengkeng, alpukat di dieu aya. Tangkal kalapa aya. Mana? Itu kan hiji-hijina eta. Hiji-hijina. Pokoknya mah segala aya, pokoknya mah alhamdulillah. Tangkal peuteui aya. Ngan Peuteui. kabentar guludug. Oh. Ulak deui teh teh. Diantep we yang grug-grug. Tah tapi bener nu. Kieu tah edu wisata ieu kumaha carana bisa leuwih dikembangkeun deui nu intina mah. Intina mah kedah aya campur tangan BUMDes. Nya BUMDesna kedah anu paham ngeunaan bisnis manajerial bisnis. Nya. Kumaha carana ieu kan manajerial bisnis di lebetna aya marketing oge bah. Oh eta teh marketingnya. Nu matak Lain LMM lain. MLM. LMM tuh gitulah. Kan di jero teh aya marketingnya. Lain multi level marketing mah aya marketing. Ingat kemari aing diondang di ditu. Usaha. Teuing eta kitu nyaho aing datang we ka ditu pek teh nu kitu gitu. Aing teh pan Ah. lieur, Pak. Teu ngarti. Keprok we unggul. Rek keprok mah da aing teh japati. Jadi dina pengelolaan bisnis teh kan aya manajerial, aya carana marketing, terus teknologi kan enak orang kudu dibantuan teknologi naon bah, kudu dibantuan ku ngaranna medsos. Oh, nya benernya. Matakan ketua BUMDes ayeuna mah kudu jelema anu paham teknologi, Bener. paham bisnis, Nya. paham budaya, paham seni. Nah, hijikeun sia tah lieur. Model medsos itu kan orang bisa ngiklankeun nya seolah bener eta. Sok da di dieu teh Brandingnya di Batu Jajar Barat teh YouTuber juga urang teh loba bah. Oh, ronyak Pak. Banyak Komo ieu pisan, tah. Komo anjing. dicarik di dieu. Di dieu loba barudak YouTuber. Aslina. YouTuber influencer. Heeh. Kamari pernah ningali tukang bakso nepi ka ngantri. Wih, Eta bener, teh tah. pagawean influencer. Pake di dieu. Hayang rame mah Hayang pake. rame. Da barudak oge da pasti orang Batu Jajarnya da Nya. meureunana nu nitahna kades mah meureunanya. Banyak teuing nya. Nya teuing Kades nu nita. mung dititah ku kades mah geus coret tinu kakak kades. Pinahkeun ka Yaman. Goblok sih Tah, aja. nu aya carita oge pan kamari geus ngobrol jeung Dul teh geuningan tah. Pak Kades oge selain di dieu teh bade ngadamel oge anu ditugu teh anu kamari ngobrol teh. Tugu bener. Tugu teh tah mudah. Sareng wasaripnya. Heeh, Oh, tah, wasarip jeung BPD. BPD na wasarip di dinya. Ya hade pisan eta ide wa. Tah, malahan mah Pak Kades oge kangge di dinya teh atos nyiapkeun sababaraha Skemanya. skema lah eta hayang kumaha. Malahan mah nya mudah-mudahan Pak Kades engke kerja sama sareng sana enggal dipurungkeun gitulah ngalaksanakeunana. Ngana sim kuring mah gaduh pemikiran kieu bah. Pak Kades mah mikiran Batu Jajar Barat geus lieur. Komo mikiran tempat wisata. Bener. Matakan kudu dibantuan Betul. ta eta. Betul. Makana tah masyarakat oge minimal lah pemuda-pemudi anu aya di Batu Jajar Barat ieu atanapi pelaku seni anu ahli di bidangna, pelaku budaya anu ahli di bidangna. Hayu orang ngarojongnya sasarangna. Enak ku mun pilih Pak Kades meureun sasangah hiapna hiji-hiji tah enak ku abdi dihiap melalui media sosialnya. Hayu Insyaallah urang bantuan Pak Kades keur ngabangun desa Batu Jajar Barat. supaya leuwih ieu meureun jadi mencrang itu jadi hareudang. Anjir. Atau di Baraju hareudang. Hareudang atuh teh. Acan di Jiono nya hareudang segala. Pokokna mah mun ieu mencrang meureun di ditu Ngagebrai lah gitu kan. Gampang aya ngagebrai mah. Ku lampu sorot anu sabadag-badagna nya. Lampu sorot stadion dinya kanggo anjing. Hareudang. Ya intina mah bener nu
Jadi edu wisata Mencerang ieu nya alhamdulillah lah tiasa berjalan dengan lancar walaupun saeutik-saeutiknya natana saeutik-saeutik. Mudah-mudahan nutu oge ieu sambil ditata saeutik-saeutik sampaikeun ka alus leuwih alus deui itu oge bisa ngabarengan ieu oge leuwih hade deui di ditu gitu tah. Jadi anu pasti mah ieu Desa Batu Jajar Barat teh kedah boga konsep di dieu jeung konsep di ditu kayak kudu disaruakeun. Oh nya. Jadi ciri khas Batu Jajar Barat kudu samun sa ide lah mah. Nya bener kudu sa ide. Ibaratna ideuna teh bener-bener kudu sawada supaya naon? Supaya ngajalankeun anak oge bener gitu. Anu ngaranna ti dinya kene bener. Gitu. Sok sanajan pemikiran ti ditu, pemikiran ti dieu kudu boga ciri khas. Bener. Ciri khasna nya kurang dirembukeun sararea kumaha carana ieu. Batu Jajar Barat teh kudu boga ciri khasna naon tah eta diriungkeun. Dina musyawarah engke. Bener. Tah nul meureun. Edukasi Mencerang ieu oge. Ku ayana ieu Mencerang di dieu. Alhamdulillah nul. Jadi setiap aya kegiatan di desa manapun sakadar ieu. Malahan mah nul samingguan kapengker kamari aya kunjungan ti pamit kelepat mah aya 11 desa di Jawa. Di Jawa. Eta ngadon ka dieu. Orang Jawa nyaraheun, ada orang deukeut teh nyaho. Justru urang ge karek nyaho. Orang Jawa ningalna ka dieu itu ieu teh sebagai tolak ukur kangge anjeunna. Tolak ukur kangge anjeunna. Wah, pokona mah kamari malahan ti Dinas Pariwisata oge dongkap ka dieu ngajajabkeun. Anjeunna ka dieu memperkenalkan yang Desa Batu Jajar ieu nyaeta desa mandiri. Pertama anu aya di Kecamatan Batu Jajar. Hade tah eta teh. Bener, tah mudah-mudahan dinu jadina eta Desa Batu Jajar Barat ieu jadina bahasa mandiri ieu bener-bener jadi mandiri nu bener mandiri gitu. Lain ngandung harti mandiri mau dibiayaan deui. Lain eta mah beda deui. Beda politik tama. Intina supaya kumaha carana desa ieu bener-bener mandiri teh berkembang lah. Nya. Kahiji masyarakatna istilahna naonnya disebutna teh lamun ieu teh mandiri masyarakatna secara mandiri, secara ekonomi cerdas, secara pemikiranana kan peduli sesama, peduli lingkungan. Okay. Masalah obat Desa Batu Jajar Barat teh geus dibere anugerah ti Allah teh. Sumber daya alam. Nya. Ieu lamun dimanfaatkeun, ieu aya Gunung Sangar tuh paling itu teh Gunung Sangar pamirsa. Pasir tapi disebutna Gunung Sangar. Eta. Oh iya nya gigireun. Eta bisa dimanfaatkeun. Pamirsa, di dieu oge ye pinggir Mencerang ieu aya Gunung Sangar. Alus. Tah ieu salah sahiji anu jadi nyerahkeun ya di edu wisata Mencerang ieu nya. Kudu dikelola itu ku urang. Bisa dikelola. Gampang ngelola nu kieu teh. Abah pernah ningali cartil caringin tilu. Oh bener. Di luhur gunung apa? Di luhur gunungnya tempatnya. Ningali alus. Bangun ieu. Iya bener. Da teu sabaraha ngabangunna mah ngan pertanyaanana boga ide teu. Anu kararituna araraya. Sieun ieu mah justru alus bah. Lamun misalkan ieu urang rek bukanya. Zaman ayeuna mah mistis teh bisa jadi bisnis. Oh bener. Tapi uing dulu pernah kadinya pernah diudag-udag kunaon kucing. Aing nginum lagi siapa geus ngacapluk ieu, Bang. Didinya mah ya kucing. Urang ge pernah diudag-udag bah kadinya. Geus burit. Ku nginum urang, sia teh mantong goblok balik-balik sia teh. Burak nginum urang. Diburak-balik. Diburak-balik aing baru mah daug ka Gang Sampe. Tapi bener dulu tadi. Bener dicari ieu mah nya salah sahijina istilahna mah lah lamun urang ngajalurna ka bahasa-bahasa mistis atau bahasa-bahasa sejarah nu penting mah sejarah tak ieu teh Bang sejarah aya patula patalinanya secara ilmu sejarah teh naon ngaranna nya poho deui eta we lah nya ieu teh aya patula patalina jeung patilasan karitu meureunna nya aya patilasan jeung Sunda Wiwitan anu aya di oh iya naon Cireuneu. Oh iya kan deukeut ka Cireuneu. Oh nya itu bukan karitu teh Cireuneu apana. Da baheula oge pun Aki kan orang dieu nya. Lamun baheula pun Aki rek nyawah. Can aya menyan moal bisa taun. Oh eta teh. Aki mah saacan nyawah pasti kudu aya sasajen. Sastra jendra teh nya sasajen di dinya kalapa aya roti dan sebagainya. Saacan aya menyan moal waka taun.
matakan kudu aya menyan, pas aya menyan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Tah eta urang Sunda, tah eta Sunda wiwitan. Mipit amit ngalamenta ngaranna teh. Kade sasajen teh nya da Lain dimisniskeun budaya eta mah. Eta sasajen teh salah sahiji budaya Sunda budaya Anu luhur eta teh. anu diturunkeun ku para leluhur urang, Ku pala karuhun. urang jeung pupuhu urang anu kapungkurnya. Eta kade Eta disebut mistis teh ku pemuja Arab. Heeh. Ku si taeun teh Ada di Arab mah eueuh nu kitu patut, tapi kan manehna teh nyahoan menyanti Arab. Heeh, eta naon dupa teh. Cenah menyan mah cenah nyembah non kajuring. Apaan menyanti Arab goblok sia itu. Eta teh salah persepsinya. Salah persepsi. Budaya cek aing tong dihijikeun jeung agama. Da lahirna urang mah kieu nya. Lahirna Islam lain tina budaya. Benar. Saya panuju eta. Bener kan? Dalamun misalkan lahir Islam tina budaya berarti kudu budayana hiji atuh Arab. Heeh. Islam mah lahir ti Allah. Budayana macam-macam. Keun pamirsa. Nah, Si Indul eta eta pamikiran. kasupan di dieu. Aing geus kasupan siluman bangkong. Lain siluman ieu. Pancuran. Bangkong tiis makanya sia kacepretan. Tah lain dulu Kasupan, atuh anjing. saya kaingetan. Naon? Di tukang ieu oge ieu nya nu. Tah tingali. Nu lapang itu. Engke itu bakal jadi di nu rancangan teh bakal jadi mini soccer. Bujis. Luar biasa panan. Bakal Jukut aya lagi mini pake. soccer engke makana doakeun. Doakeun. Sing jadi eta mini soccer engke di Pangkarta. Dari kalau laku dua desa meureunnya. Henteu beda deui. Pan geus di belah dua. Oh di bawah dua. Pas di belah dua. Bener. Kan mah timur, urang mah barat. 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 Kelebihan warga Batu Jajar Barat sumber daya manusiana. Loba nu kuliah. Eta. Urang Malah manfaatkeun, linter. urang manfaatkeun. Dicek nu cek urang ge teh nyebahnya di dieu teh budak IPB aya. Oh. Budak ITB lulusan ITB aya. Oh, Budak bener. Unpad pabalatak. Oh, Budak UPI benar. tasan aja nih nu buun. Budak UPI anjing. Budak seni. Ye, kieu jeung nu edan. Budak urang. Bener. Manfaatkeun potensi-potensi eta teh. Bener pan. Budak IPB kurang dimanfaatkeun naon? Bercocok tanam. Bener. Tah pakades laras bisa eta. Anjing, tah melak nu kieu mah make teknik budak IPB Malak mah. Budak IPB-nya. Budak Unpad urang tanyakeun jurusanana naon? Siga simkuring jurusan Fakultas Ilmu Budaya. Budayana gali. Nya bener. Kali ku urang budaya. Tah model ieu tandul gambar-gambar ieu oge Tah, kan menang ieu barudak seni ieu Budak teh. seni rupa. Berarti seni rupa seni naon? Seni rupa. Seni rupa. Ai gawekeun pakades teh boga seni rupa teh. Sina ngecat gor. Kamar ge imah dilahap sorangan. Tengah putih ngagedrug we. Terus Ngecet. anjing cek urang teh abang seni rupa. Padahal teh boga duit yang Duit yang bayar ngecet. Jadi ku sorangan aing ngecet. Sorangan. Tapi udah halus mah rapi. Heh, pan kitu bakat nu. Bakat intina mah. Da eta basa kape nu di Batu Jajar menang abah sorangan nya. Sorangan sakuriling eta. Anjing ku sorangan. Bere duit eta. Hah, henteu anjing. Kadot aing we Gawean. ngagantung anjing duit 30 juta panan di dinya. Kan ambak aing. Kesal. Si anu boga. Anjing. Kede itu ngabahasna anjing ah. Jadi kadinya ini ke aing teh geus pohokeun teh euy ame. Heuh ngabagel sebenarnya nu kanyu nu kanyut. Naon aing ngabagel lain. Ngabagel hate. Oh, nu hate. Oh, Kanyut euy. Ngabagel kanyut mah tuh hese kieu. Oh, bener. Salah. Kagari hal ge ieu podcast anjing bari kari hal. Lain nu. Urang geus 2 kali ieu pokok tatarucingan anjir. Aing teh mau laptop. Aduh, laptop. Tah hiji kekurangan di dieu internet gratis. Heuh bener. Ah, pakades. Masakan internet gratis ame urang ame anu YouTuber teh di pan dieu nya. geus aya. Geus aya gitu. Henteu geus dicanangkeun ku Oh, dicanangkeun alhamdulillah. Kapan rek aya ieu teh Posyantek tah salah sahiji nangke bakal aya di dieu. Di dieu. Soalna naon? Ieu tempat anu strategi kalalewatan ku barudak sakola. Heueuh, nyara rimpang budak teh Rimpang ka dieu. Kan hirup. Nu butuh ngeprint, butuh motokopi tah. Nah, di dieu. Eta. Butuh Bisa, wifi itu. gratis. Butuh wifi gratis bisa. Jadi lamun aya internet gratis di dieu mah para YouTuber teh ngupload teh langsung di dieu. Bener. Mau ngedit di gebug-gelak ka ieu mah mun ieu mah tunuh, Pak. Karasa ku abdi. Ngedit teh lengut teh. Karena Tapi laras tah, pamirsa, ieu mah sakanteuna we nya. Yen engke di Batu Jajar di desa Batu Jajar Barat ya khususnya bakal aya Posyantek. Nya eta pos pelayanan teknologi. Teknologi. Nah, gunana
eta kangge istilahna kaperyogian barudak sakola pamit ngeprint teu kedah mayar. Kedah mayar. Diprintkeun di dinya di posyantek gratis. Kan asal ulah 2 rim. capek ngelayanan capek tuh 2 rim cing. Anu penting mah manfaat yang barudak sakola. Eta bener. Eta manfaat yang barudak sakola. Mudah-mudahan eta kapayuna enggal insyaallah eta bakal dilaksanakeun nya. Bakal dilaksanakeun. Eta luar biasa Pak Kades. Hatur nuhun abdi sebagai masyarakat ayeuna di dieu sebagai masyarakat secara umum nganuhunkeun oge nya. Nuhun Pak Kades. Salami ieu Pak Kades teh tos paduli ka masyarakat Batu Jajar Barat. Karaos Pak Kades teh capek tong borok kitu nya ieu urang we nya ngurus keluarga wae budak 2 SE pamajikan hiji lenang Pak Kades ngurus sa Batu Jajar Barat. Muih dia teh mulak geus tong diemutan warung itu mah warung heula itu. Warung apa? Warung Tarasare BTS. Boga utang kene. Tong emutan Pak Kades tong bayar. BTS tama. BTS. Aduh, jadi emut eta ka warung BTS. Urang buka BTS di dieu, Bah. Engke. Nah, BTS lagi dibuka di dieu ku aing mah. Abi orang ngobrol ka Pak Kades nya. Heeh, BTS buka di dieu. Ieu mah bae ku di we di dieu. Abi hoyong bade ngadamel warung WTS di dieu. Pak Kades. Warung Tarasare bari 24 jam. 24 jam. Ya, urang mah nya. Teu dagang nama teu aneh-aneh nya, kopi, paling bala-bala, motor, listrik, meureun nya mobil. Pajero nya mobil teh nya. Ada sih eta nya warungna. Naon deh urang mah penting laku anjing. Tah, oge di dieu luar biasana Pak Kades henteu leungiteun akal oge. Nyiapkeun aya musola di dieu. Musola mah kedah. Urang salaku urang musola diutamakeun ku Pak Kades luar biasa. Anjir aya londo. Iguana eta. Anjing reuwas. Aya dinosaurus lemet. Ulah ucing cak-cakan. Siga cak-cak da anjing. Cacak badag gitu. Ieu komplit nya. Komplit alhamdulillah. WC tos aya, musola tos aya. Da itu representatif sur abdi mah ya teh. Tinggal sakedik sentuhan pula. Jadi rada sentuhan sakedik deui. Supaya lebih mencerang gitu lah. Mencerang sareng konsepna langkung diperjelas. Tah eta leres. Konsepna bade pertanian atau bade ini sasatuan teh ngaranna teh. Peternakan. Bade konsepna diperjelas lagi gitu. Betul. Da masalah nama di Batur oge ngajual konsep. Nya kan salah sahijina istilahna naon di Lembang ngajual konsep ya, salah sahijina laku sesuatu teh kan ku konsep itu dimimiti konsep dimimitian kita kan konsepna asak pasti kadituna jalan lancar benar pasti itu tadi dia oge nul aya paragi diajar budak kokotoran letak sawah letakan ledokan kudu eta nah kudu gitu cing nul naon cing barudak teh kudu dikenalkeun karena agrikultur sebenarnya. Jadi barudak ayeuna kudu apal manehna dahar biasa ti mana. Benar. Biasa asalna ti mana cara nyieuna kumaha. Budak ayeuna kan nyahoana dahar hungkul. Teu nyahoan kunaon salah urang keneh. Boga sawah dijual jadikeun imah, jadikeun perumahan. Benar. Anu meuli perumahan salin urang dieu, da mahal. Sian ku batur. Benar nu dinu ayana itu wisata ieu oge. Secara bertahap orang ameh barudak teh henteu loba teuing nyoho HP. Tah eta kahijina eta. Eta ge bisa rek nyoho HP dinu leutak pek bae yang HP-na dibubuy mah gitu nya. Mabes HP-na kadinya. Tenan naon dibebasikeun. Tapi alhamdulillah dul ayeuna tos rutin tiap minggu teh selalu aya wae anu dongkap ka dieu. Ti sakolan-sakolan mana wae. Janten kahiji memperkenalkan cara bertani, memperkenalkan cara beternak, memperkenalkan ieu teh carana kumaha bertanina, beternak siga kumaha. Eta teh tidak secara langsung eta teh budaya bertani, budaya beternak. Masalahna ketahanan pangan mah milik komunitas budaya, Bah. Dul, percaya tuh di dieu aya anu naon ngaranna teh? Anu gulantung Suroso. Oh, aya Flying Fox. Cing luhur sia pisan. Anjay. Di mana di Gunung Sanggar? Eta tinu tangkal eta ka beladinya. Goblok atuh luhur. Heeh, laluhur, tapi da tiba buat mah angker nyelek angker tiba buat mah. Heeh, tapi mun aya Flying Fox rame ya di dieu. Aya itu pan tuh. Itu paranti naikna tuh. Oh, bener. Budak leutik mah cukup segitu mah. Cukupan yang budak leutik, da yang kolot. Yang budak sia mah lieur.
budak sia asali. Budak aing leutik. Leutik budak Jang urang. Yang di dinya mah teu bisa. Aya jangke jang kolot urang nyeun ti Gunung Sanggar di ditu. Bener, di Gunung Sanggar nepikeun ka dieu. Tadi ujungna teh tembok beton lho. Tong ditahan. Tong beton abah aing mah sadis. Pedang 10 sikil mah teh kagok. Pan meh langsung maksud teh. Oh langsung maot. Tong digugu ide nu kebat itu anjing. Aduh si Jinul maaf. Wah anjing ngacaprak we abah geus ieu 25 menit ya orang ngobrol di dieu. Heuh teu karasanya heuh. Saya enggak wakong wae. Jadi kieu lah inti nama tah ieu abdi memperkenalkan Mencerang teh edu wisata anu aya di Desa Batu Jajar Barat. Si Mencerang teh geuningan. Serang HD. Ka ibu-ibu guru atanapi sakola-sakola SD PAUD anu hoyong terang mencerang kangge edu wisatana kangge morangkali belajar Mangga sumping ka dieu. sumping ka dieu Tempatna dicari di caket lapang dah lapang carik lah pokoknya nama pinggir Lembu lapang Ranca pokokna mah. nah Lembu Ranca eta tiasa ngaedukasi kangge murangkali PAUD Pokoknya SD. daftarna ka mana heula ka desa heula atau kumaha? langsung we teu kedah Langsung daftar ka dieu langsung. langsung ka dieu engke di dieu aya nu jagina oge Hmm. terus aya nu jagina terus aya nu nampina atanapi misalkan bade janjianna tiasa karana desa janjianna bade iraha sareng tabu sabaraha tangke aya nu ngadamping nah mudah-mudahan ku edukasi ieu urang salarea Biasa metik manfaatna metik nya manfaatna ta eta. Dia seueur pisan manfaatna Seueur ka pisan urang kali komo ngenalkeun yen urang Sunda teh baheula teh kadaharanna teh kieu. tah gitu lara Lain. jeung urang ge kudu memperkenalkeun insya Allah engke selain di Mencerang bakal aya oge nyaeta di daerah Tugu Wisata antosan Tugu. pokokna mah antosan pokokna eta Karena mah jadi ya kana. insya Allah tah nu penting mah ayeuna hal nu tos janten urang manfaatkeun nya Nya. supaya bermanfaat kangge urang balarea Tah sareng kangge urang Batu Jajar Barat, urang piara ieu tempat. laras Ulah dipake pelihara teu tempat teu baleg. tah eta Mun bisa mah urus aya jukut teh cepak nyabutankeun atuh bepeurieun mayar teu. perihannya laras Atuh sia teh jukut cepak nyabutankeun sia teh bener Nya sia teh. Harulieun we hungkul di dieu. gitu ya pokoknya mah Ya, siap pokokna mah. pokoknya mah hatur nuhun Pak Kades sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bah Acil, Mang Dul, Tong Hilap, OKB Ribon. Subscribe, like.